Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja kasiluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anu ka 7na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Gancangna carita teu karasa waktu teh geuning geus tomper ka wanci asar. Harita Jang Ardan langsung amitan ka Juragan Ilham, kalayan minta izin ka Juragan Ilham yen dirina rek mawa heula Neng Lira pikeun milihan imah di kota keur isukan pikeun bulan madu. Kitu alasanana nama. Padahal anu jelas nama sangkan dirina teu katohyan ku Prabu Singkil dina enggoning mibanda Neng Lira. Ceuk pamikirna teu nanaon teu boga pamajikan resmi oge, anu penting mah boga batur hirup anu maturan sapopoena najan tanpa dibeungkeut ku hukum pertikahan. Akur jeung perjanjianana anu mana Prabu Singkil ngararang boga pamajikan. Ceuk pamikir Jang Ardan keun bae Neng Lira teh dikawin oge, anu penting mah bisa dipimilik. Kalayan tekung si hese Juragan Ilham langsung ngijinan da ongkoh kitu kahayangna sangkan Jang Ardan tereh-tereh ngawin anu jadi anakna. Saminggu ti harita Jang Ardan meuli imah di kota Bandung saharga 5 miliar pikeun ditempatan ku Neng Lira jeung dirina. Sedengkeun ari lembur Cipaganti mah jeung Jang Ardan ngan ukur sabulan sakali tiap malam Jumat Kliwon di eusianana. Alesanana lamun mah ditanyakeun ku Prabu Singkil, manehna rek nyaritakeun yen manehna buka usaha deui di kota Bandung. Tetela siluman teh beunang keneh ditipu ku kapinteran akal manusia mah.
Tapi kilang kitu oge, ari mangsa setor tumbal mah Jang Ardan teu bisa mumpang. Jiga harita waktu bulan Mulud tahun kahiji, Prabu Singkil geus nagih janji. Untungna Jang Ardan geus boga setauk nyaeta Jang Roni teh. Cunduk kana waktuna poe nu geus ditangtukeun datang. Harita Jang Ardan anu aya di Bandung nalepon ka Jang Roni. Ron, ari Roni, ayeuna aya di mana Ron? Abdi aya di bumi, kumaha kitu Kang? Wayah nanya Ron. Isu ka dieu nya baturan heula si Ece si Teteh. Ya akang aya urusan rada jauh, bisi rada lila. Kumaha daek teu ka dieu ka Bandung Ron? Mangga Kang, kersa. Cek Jang Roni nembalan dina jero telepon haripeut naker. Nya syukur atuh ari daek mah. Kadenya ku akang ditungguan. Penta Jang Ardan bari nutup telepon. Sanggeus kitu mah maena nyarita ka Neng Lira anu aya sagigireunana. Akang teh isukan rek incah heula nya Nyai. Keur batur mah bisi Nyai teu ludeung. Akang geus nita si Roni ka dieu isuk pikeun maturan Nyai. Bari ka mana kitu Kang? Mendingan ada kieu geuning. Biasa we aya urusan bisnis anu kudu gancang-gancang dibereskeun ieu teh. Jawab Jang Ardan teu kapapanjangan da ongkoh ngabohong. Padahal nu sabenerna mah manehna arek ka Gunung Girimanuk pikeun nepungan Raja Siluman sejarek nyaoskeun Jang Roni adina Neng Lira. Jarak antara kota Bandung ka Gunung Girimanuk aya meureun kana sapoe lalampahan mun naek mobil pribadi mah. Nu mata isuk-isuk pisan Jang Ardan geus indit ti imahna. Ngabiur na mobil Rubicon kebat ke arah kalerkeun. Sedengkeun di tempat sejen Jang Roni oge sarua undur diri ti imahna anu aya di Cipaganti sanggeus bebeja heula ka indung bapana nyatana Juragan Ilham jeung Bu Warni. Leumpangna kebat lumpat na motor ninja pamere ti Jang Ardan teh. Ninja nyemprung ngajugjug ka kota Bandung. Para wargi sadayana cag urang tunda heula lalampahan Jang Roni anu keur nuju ka kota Bandung. Ayeuna mangga urang pedar heula kayaan Jang Ardan anu tos nepi ka wewengkon Gunung Girimanuk. Wanci kasorenakeun mobil Rubicon anu ditumpakan ku Jang Ardan malipir ka hiji warung anu aya sisi jalan anu teu jauh ti simpangan Jalan Satapak anu arah ka Makam Karamat. Sakedeung Jang Ardan ngadon ngopi heula di eta warung bari mihapekeun parkir mobilna. Kaditu nama manehna nyewa motor milik anu boga warung demi ngajugjug ke tujuanana. Teka caritakeun salila di perjalananana nempuh Jalan Satapak di tengah kebon kopi. Kulantaran terehna waktu ujug-ujug teu karasa Jang Ardan geus nepi ka Makam Karamat anu disaungan ku sirap. Kalayan teu talangke deui Jang Ardan langsung sila mendeko hareupeun tutunggul batu makam. Teu poho bari meulem dupa jeung naburkeun kembang 7 rupa. Sedengkeun naparukuyan dipajangkeun salambar foto nyatana foto Jang Roni adina Neng Lira budakna Juragan Ilham jeung Bu Warni. Paladug dupa jeung menyan haseupna meuni meledug pagulung-gulung kaluhurkeun. Seungitna nyambuang minuhan rongga-rongga para siluman anu ngageugeuh di Gunung Girimanuk. Dina kayaan keur kitu, wush, sagelombang angin ngahiuk dibarengan kuriweuhna koreak nembrag ka Jang Ardan anu keur anteng gegerenyeman. Sakiceup ka hareup percis pisan
Jang Ardan geus aya di jero kerajaan siluman yang hareup ka Prabu Singkil. Ardan, bagea Ardan, ulah bagja, ku sebab ilaing geus tepat janji datang ka istana kaula, bari mawa calon tumbal. Cikan kula nempo heula potona, sangkan teu salah nyokot deuleu Ardan. Mangga Gusti Prabu, nyanggakeun. Ieu panginten jalmina calon tumbal teh sun. Jawab Jang Ardan bari ngasongkeun foto Jang Roni. Alus Ardan. Ieu jalma kukula kapake. Kasep euy jiga ilaing. Pasti rosa jeung pelem. Geus ngomong kitu, las Prabu Singkil ngaleungit. Tapi sajorelat pisan geus datang deui bari mawa Jang Roni anu jejeritan. Ampun. Rek dibawa ka mana ieu aing? Lesotkeun. Kang, tulungan uing Kang. Tulungan Kang. Gancang tulungan Kang. Cek Jang Roni gogorogokan meta tulung ka Jang Ardan anu nempokeun bari nyerenge. Sedengkeun harita Jang Roni langsung diseret ku dua gulang-gulang dibawa asup ka ruangan khusus. Anu engkena mah sanggeus Prabu Singkil ngarasa puas tumbal teh bakal digawekeun bari jeung disiksa. Wayah naroni, ilaing kudu ngilu nanggung akibat ku kaangkuhan bapa ilaing baheula. Rasakeun sia Ilham, sakedeung deui giliran ilaing ku aing ditumbalkeun deuleu. Kitu cek geurentes hatena Jang Ardan waktu harita. Nuhun Ardan. Tumbal ti silai ayeuna geus beunang dicokot. Kula janji bakal nambahan harta ilai sangkan leuwih loba. Ayeuna maju ilaing geura balik Ardan, geura balik ke alam maneh. Hus. Sapada harita angin cukup kuat nembrag deui kana awak Jang Ardan. Nepi ka awak Jang Ardan kadorong aya kana 5 tumbakna. Aduh. Jang Ardan jadi ngagoak kusabab dirina asa ditumburkeun kana barang anu teuas. Barang sadar tetela manehna geus aya deui di hareupeun tutunggul makam karamat. Bari papelengkingan Jang Ardan cengkat tapi teu lila kadengi sora HP-na disada. Harita ku Jang Ardan langsung diangkat jeung ditempo ngaran pamanggilna nu tayalian geuning Neng Lira anu nelepon teh. Kang, nuju di mana keneh Kang? Aduh, enggal geura uwih Kang. Geura uwih. Itu si Roni Kang, si Roni. Cek Neng Lira neleponna bari hari weus-weus, bari rawah riwih ceurik. Aya naon Neng? Aya naon? Geuning meuni nangis kitu. Kunaon si Roni Neng? Kunaon? Tembal Jang Ardan api-api nu roas. Si Roni tabrakan di jalana tabrakan. Saur polisi mah nepi ka mautna di rumah sakit cenah Kang. Baru maut. Ya ampun. Teu sangka teuing maneh Roni. Tenang heula Neng, tenangkeun we heula. Keun mayit mah sameme akang datang, tungguan we heula. Ayeuna leuwih hade bejaan mamah jeung bapa anu aya di lembur sangkan nyiapkeun pikeun pamulasaranana. Sok telepon mamah jeung apa. Jigan heueuh. Jang Ardan nembalanana api-api anu teu paduli, padahal mah api-api anu paduli. Padahal mah dina hate mah suara seuri jiga sero seuri jiga sia. Jang Ardan buru-buru balik di makam karamat. Sanggeus ngadenge beja yen Jang Roni geus maot tabrakan. Najan sabenerna dijadikeun tumbal ku dirina. Laju motorna diajak ngebut mentas hieumna kebon kopi.
narabas jalan satapak anu biasana diliwatan ku saban jalma anu boga paniatan sarua jeung dirina. Harita Jang Adan kukurubutan dina motor. Heuleut sajamna Jang Ardan geus anjog deui ka warung sisi jalan tempat manehna nitipkeun mobil. Nu saterusna sanggeusna mayar sewa motor jeung sewa parkir mah Jang Ardan terus asup kana mobil Rubicon. Tapi kakarek oge rek ngahirupan mobil katempo tina kaca spion jero di jok tukang. Aya ngajugrug kardus gede. Jang Ardan rada kerung heran. Oge sagebragan mah manehna kaget kusabab kapan panto mobil teh dikunci kabeh. Tapi dumasar dirina geus setor tumbal. Pikiranna langsung nyangka ka Prabu Singkil anu boga pagawean kitu ngirim duit banda kayana. Teu salah sanggeus kardus dibukakeun teh eusina tetela duit kabeh. Jang Ardan nyerenge bari ngagerendeng. Tetela loba oge pamerena aya meureun kana 10 miliar mah. Keun ku aing bakal dibikeun ka Juragan Ilham 1 miliar sangkan repeh rapi heula cerikna bungaheun meureun sok sanajan anakna modar diberi duit majigana bakal bunga. Beres ngagarandang kitu Jang Ardan langsung ngahirupan mobilna. Nu saterusna mageleuyeung mobil teh ngageleuyeung laju ngabiur ngebut ka arah Bandungkeun. Balik ti Girimanu Jang Ardan teu langsung ka imahna tapi nyimpang heula ka rumah sakit. Kusabab Neng Lira geus nungguan di rumah sakit pikeun ngurus layon Jang Roni. Nepi ka rumah sakit kasampak teh Neng Lira keur ngedepuk sorangan di ruangan tunggu bari teu kendat Cipanona ngalembere. Harita Jang Ardan ngahelas oge nempona dan ajan cecep kanu jadi bapana. Tapi dari Neng Lira sorangan mah tetep cinta manehna teh. Hampura Kang, hampura Nyi, akang telat. Duh, teu sangka teuing Roni. Nasib anjeun ngan ukur nepi ka dieu. Hanjakal dititah ka Bandung ku akang, asa jadi pangsalahan akang teneng. Cek Jang Ardan anu pinter nyaniwara jeung ngareka carita, bari ngarangkul Neng Lira anu ceurik ngaguk-guk. Kumaha Kang, da mana kitu oge tos takdir nak meureun. Ieu geus jadi titis tulis ti ajalina kulak canggem ti pangeranana. Teu kudu teu nyalahkeun salira Kang. Singku akang teu dipiwarang ka dieu oge. Dari tos kuduna maot mah poe ieu moal tiasa nolak deui Kang. Nya bener pisan Nyi. Tapi akang teh rada bingung kumaha teuing nya engke mama jeung apa di lembur. Tenang Kang, apa jeung mamah mah moal nanaon ieu. Ayeuna mah langkung sae. Hayu urang candak we layon si Roni teh ka lembur, hawatos bisi dilatih ngantosan anu di lembur. Nya hayu teh Neng, hayu. Ucap Jang Ardan bari ngusapan heman pisan ka Neng Lira. Nu saterusna saberesna uras-urus itu jeung mayar administrasi jeung sagarupana. Layon Jang Roni dibawa mangprung dina ambulan ngajugjug ka lembur Cipaganti anu dituturkeun ku Jang Ardan jeung Neng Lira anu nyusul di tukang nyemprung make mobil Rubicon. Buarni nalika geus datang layon Jang Roni langsung ngajerit. Waktu ambulan nu mawa Jang Roni datang ka hareupeun imah. Najan dilelemu ku para tatanggana, tapi keukeuh kasedina hese pisan sudana. Kaasup Juragan Ilham anu dareuda hareupeun ngacepatna layon anu ngababatang di tengah imah. Anu satuluyna saperti biasana Ustad jeung nu ngalayat ngurus layon sakuma mistina nepi ka di Pulasara di pakuburan
kula warga Juragan Ilham. Sarengsena mula sahara mayit sakuma mistina sanggeus baralikna anu ngilu takjiah. Jang Ardan jeung Neng Lira katut Juragan Ilham nya kitu di Bu Warni ngariung di rohangan tengah. Hapunten Ibu, Bapak, abdi teh rumaos lepat. Da cacakan mun tiasa mawios diganti ku abdi daripada Jang Roni anu perlaya mah. Abdi nampi kana samudaya kalepatan. Wirehna tos miwarang Jang Roni nyusul ka Bandung dugi kacilakana di perjalanan. Kumargi kitu ieu mah sanes ari ngagentosan mah da ari nyawa mah moal kagentosan. Mung hatur lumayan we kanggo bapak kalih ibu bilih bade diangge kangge jariah atanapi waragad kangge tahlilan Jang Roni. Ceuk Jang Ardan api-api sasadu bari nyodorkeun kantong anu eusina duit ka hareupeun Juragan Ilham jeung Bu Warni. Atuh pikeun Juragan Ilham mah barang nempok kantong rangsel sapada harita oge jadi haripeun. Malah mah kasedihna ge langsung leungit da dina pikiranna geus nyangkaru yen anu aya dina jero kantong rangsel teh pasti duit. Sedangkeun pikeun Bu Warni katampona teu kerel-kerel da bubuhan kanyaah nu jadi indung mah beda. Sok aya paribasa nyawa anakna digantian ku harta dunia oge, tapi keukeuh kahemana moal pernah bisa sieurna. Geus Jang, ulah ngomong gitu. Keun we si Roni mah da mana kitu oge geus jadi takdirna. Bapa mah moal nyalahkeun Ujang. Tapi kilang kitu Bapak rek nanya, ari eta naon atuh anu disodorkeun na kantong rangsel Jang? Artos eta Pak sakedik mung 1 miliar. Bilih bade dianggo ngajariahan Jang Roni atau Mang Pidihankeun ngariung tahlilan mangga Pak. Hah? 1 miliar? Ya Allah, atuh lain saeutik eta mah Jang. Ari si Kasep ngomong teh sok aya-aya wae. Bari ge ulah dipake jariah ka bina-bina teuing. Jariah mah 100.000 ge cukup, monya kudu 1 miliar. Engke we merena ari keur aya acara ibu-ibu pengajian. Keun duit mah ku bapa rek dirawatan heula. Jeung meulian taneuh katut sawah Jang. Dasar Haji Ilham korun teu kao pisan ari geus nempo duit teh sok jadi poho kana temah wadi. Teu paduli ka diri anu kasebut haji. Da kitu soteh nyatanangan ukur pake kedok bungkul demi nutupan kasarakahanana. Kantong rangsel teu sirikna digabrug terus ditangkep bari eueuh ka era ngomongna teh kieu. Kasep Jang Ardan. Ayeuna mah mending jung geura reureuh tah. Menta dipang baturankeun ka si Nyai bisi capek. Bapak mah rek ngitung heula duit di kamarnya, cung geura naon? Geura lareureureuh. Sanggeusna ngomong kitu, Juragan Ilham langsung ngaleos muru ka kamarna. Kalakuanana percis jiga anjing anu bungah pedah geus dibere tulang ku dununganana. Sedangkeun Bu Warni meuni barageud beureum bakat ku era teu beda jeung Neng Lira anu sarua wirangna. Jang Ardan ngan ukur gogodeg bari ngageremet na jero hatena. Dasar haji selud sia. Naon bedana jeung aing? Kok gerahakan tah eta duit curi teh kege bakal karasa perihna balitungan ti aing deui si Ilham. Ngandak sawatara waktu harita Neng Lira Bu Warni katut Jang Ardan eueuh nu nyarita sakecap-kecap acan. Nu saterusna mah tiluanana pating laleos ka tukang arek ngadonda lahar. Peutingna sanggeus kajadian Jang Roni cilaka di perjalanan. Kaian di lembur Cipaganti khususna di lingkungan RW Juragan Ilham ngadadak hareeng ku pigeuman jeung pikakeungeun.
biasana ari bubar Isa teh sok mindeng loba keneh budak ngora nalongkrong atawa nu lalar liwat. Tapi sakalian penting eta mah teu saurang-urang acan. Malah anu giliran ngaronda oge nyaeta Mang Dirman, Mang Juned jeung Mang Wayong. Jiga anu haroreameun. Pada datang oge ngadon cari nukul wungkul bari dikukudung ku sarung. Laju peuting beuki ngarayap marangan hawa anu beuki tiris. Sedengkeun ti tukangeun mega. Bulan sapasi jiga nu milu ragu-ragu nyaangan ku cahayana anu teu pati caan. Ti palebah juru imah juragan ilham kadenge sada sora anak hayam pating cariak jiga anu keur neangan indungna disusul ku babauna anjing di tengah lembur. Tepati lila ujug-ujug kadenge atrapisan ku tilu urang jalma anu keur ronda. Kadenge sora jangroni anu ngagerewan ti palebah jalan anu poek. Mang, tulungan kuring Mang, tulungan. Duh Gusti, guat Mang, kadieu tulungan Mang, tulungan. Cek eta sora anu teu puguh di mana jirimna bari jeung jiga nu keur nandangan kasieun anu pohara. Atuh pikeun jalma nu tiluan anu keur ngaronda barang ngadenge sora anu percis sora jangroni bari kayan minta tulung. Sarereana kalah silih pencerong semu soak komo Mang Wayong ngomongna oge jadi arapap arep teu puguh. Dirman Juned eta geuning sada sora jangroni boboa marakayangan ieu mah euy Juned Dirman jujurig ieu euy. Cek Mang Wayong pias bari ngaleper sedangkeun diukna langsung ngageser kana popojok pos ronda. Eta sora naon euy sada nu seuri euy. Ayeuna mah tapi ti ditu tuh ti juru imah juragan ilham euy. Tempas Mang Juned semu ngaharewos ngomongna. Kajaba teh eta diukna beuki nyedakeun ka tengah. Euy naon atuh nya euy. Boa. Mang Dirman teruskeun di omonganana kusabab kadenge manten sora jangroni menta tulung deui tapi ayeuna mah ditungtungan ku nu seuri. Tulung. Kaayaan harita beuki tambah geueuman waktu manuk jurig tekendat-kendat nyanyi di sakurilingan lembur. Nah atuh sanggeus leungit sora anu seuri geleber di luhureun suhunan pos ronda sada sora jangjang ngageleber tarik pisan. Malah saking ku tarik-tarikna tihang pos ronda nepi ka inggeung jiga anu di oregkeun. Seor wus paralak sora angin anu nyeor jeung sora anu ngawurkeun taneuh kana suhunan pos ronda meuni jentre pisan kadengena. Dibarung ku sora anu ngagebruk jiga aya nu ragrag ti luhur langit. Kudubrak goak. Mang Wayong anu tita tadi kokompodan teh jadi ngagoak bari babai hitut. Sedangkeun Mang Juned mah langsung ngagajleng anu maksudna rek lumpat. Tapi hanjakal sukuna kaburu dirawel ku Mang Dirman. Atuh gedebut. Sapada harita Mang Juned langsung nangkuban anu saterusna Mang Dirman ti buburanjat rek milu kabur. Ngan hanjakal Mang Wayong geus ngagabrug manten. Gabrug. Atuh teu antaparah deui. Tiluanana patumpuk-tumpuk handapeun pos ronda bari kokosehan. Sabot keur kitu cirihil teh di luhur ti palebah tangkal asem kadenge anu seuri bangun anu bungah nyirihil. Padahal sora jangroni nu meta tulung mah can keneh eureun.
harita Mang Wayong nu aya pangluhurna gentak ngagorolongkeun maneh ka kolong pos ronda disusul ku Mang Juned. Ngan apes pikeun Mang Juned kusabab sukuna karasa aya nu ngabenyeng bari jeung karasa nyelecep tiis. Atuh goak Mang Junin ngagoak. Ririwa, ririwa. Akhirna antara Mang Juned jeung Mang Dirman papukat palah heula hayang asup ka kolong pos ronda. Aya kana satengah jamna kajadian anu matak ragragna jajantung kaalaman ku ieu 3 urang jalma anu ngaronda. Harita Mang Wayong calanana meuni jibreg jaba bau hangseur meuni sangat alatan babaiki. Sanggeus kayaanana rada leler tiluanana kalaluar ti kolong pos ronda. Bari kayaan masih kene ngageleter ruas. Eta 3 urang jalma silih reret bari luak lieu kalian jiga nu geus pada surti tiluanana kompak ngagorowo. Kabur, lumpat. Nu saterusna belenyang. 3 urang jalma nu ngaronda lumpat sakalumpat lampetna ninggalkeun keungna pos ronda. Caturkeun isukna di lembur Cipaganti kota. Tempatna Juragan Ilham Minang Saraya. Jadi geger ku beja yen Jang Roni anu maot tabrakan aya ngandar marakayangan malah kungsi cenah meta tulung sagala ka 3 urang ronda. Tapi nalika berita eta nepi ka Juragan Ilham, nah atuh ari keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.